Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai ka detik ieu urang sadayana masih keneh diberikan kesempatan pikeun ngajalankeun kewajiban ti Allah nyaeta mencari ilmu. Pamudah-mudahan kegiatan ieu sing aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng alhamdulillah sok sanaos urang teu pernah tepang sareng Kangjeng Nabi, tapi alhamdulillah urang masih keneh diberikan kesempatan pikeun mengetahui kana cariosan-cariosan beliau anu mulia melalui kitab-kitabna para ulama. Pamudah-mudahan budi aos keunana hadis-hadis Kangjeng Nabi ieu sing janten sabab wasilah urang sadayana tiasa tepang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sareng sing janten sabab wasilah urang sadayana mendapatkan syafaatul udma ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hancatan Kihul Kaul bab anu ka-14 pamit telepat ayeuna bagian hadis anu kadua. Anu ngagaduhan kitabna mangga urang sami-sami buka supaya tiasa saling mengkoreksi. Bilihna sim abdi aya anu lepat maos keunana atanapi bilih aya nu katuncal, maklum kadang-kadang sok ngendutan katuncal dua jajar bepan leung we ari aya nu ngabandungan mah kitu tah aya nu ngabejaan berenang sareng pamudah-mudahan anu ngiringan ngabandungan melalui kitabna masing-masing sing tambih-tambih manfaat ilmuna, sing tambih-tambih barokah ilmuna, oge pamudah-mudahan sing dipasihan rizki anu mudah anu seueur tur halal pikeun bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum, geura laksanakeun ku anjeun salat anu 5 waktu, ai sholawatikumul khamsa, tegasna pek geura laksanakeun salat anu 5 waktu. Ulah sampai wani-wani ngalalaworakeun kana salat, komo sampai wani-wani ninggalkeun kana salat mah. Sebab salat merupakan satu ibadah anu paling pertama kali dihisab di hadapan Allah. Sarerea kita pada apal eta teh kana hadisna. Ngan terkadang nu apal oge geus waktu salat masuk poho kana eta hadis teh nyantai bae ngopi bari nonton bola bae nonton berita kewea salatna kedeung deui panjang ieu waktuna oge emang bener waktu salat mah panjang ngan umur urang belum tentu bisa panjang, bisa jadi waktu salatna masih keneh aya umur urang kaburu beak. Numata ketika datang waktu salat buru-buru geura laksanakeun salat, jadikeunlah salat sebagai pekerjaan anu utama, nu lainna mah anggap we sampingan. Deuh, lamun urang geus bisa menganggap salat sebagai pekerjaan anu utama selain salat mah sampingan belaka, bakal nikmat urang gak hirup jeung bakal nikmat ngajalankeun salat teh. Ieu lumatak urang can bisa nikmat ngajalankeun salat teh nepi ka gura-giru putat petot teu karasa jauheun kana nikmat teh salat teh sebab hate urang masih keneh ngait kana pagawean lain. Hayang buru-buru beres salat teh sebab itu pagawean can beres, sebab jahitan can anggeus, paculeun ngalayah keneh.
pagawean kantor masih kena acak-acakan, mentak sholat teh putat petot yang berberes. Nah iya orang can bisa menomor satukan sholat. Namun sebabna orang kudu menomor satukan sholat, mengutamakan sholat daripada hal-hal anu lainnya, sebab sholat adalah kunci kebahagiaan dunia jeung akhirat. Kapan eta sok diingetan ku muadzin tiap adan oge geuningan memeh hayya alal falah teh hayya alal sholah heula. Eta teh tanda bahwa lamun urang hayang menggapai kebahagiaan dunia akhirat, sing rapi, sing beres heula ngalaksanakeun sholat sesuai dengan aturan-aturan syariat. Lumatak ilmu sholat na ulah sampai ke poho, bila perlu unggal minggu baca deui, unggal bulan baca deui, bisi aya nu poho, bisi syarat takbiratul ihram na aya nu kaliwat, bisi syarat Fatihahna, rukun Fatihahna aya nu kaliwat dan lain sebagainya. Kaji deui, apalkeun deui, sebab etalah anu bakal dihisab paling pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lulus sholatna maka insya Allah pasti orang bakal lulus nu lain-lainna, tinggal asup bae ke surga leha-leha. Masya Allah. Wazakku amwalakum, sareng pek gerak keluarkeun zakat tina harta-harta aranjeun, baik zakat harta anu wajibna atawa zakat harta anu sunnahna berupa infak jeung sedekahna. Gera bersihkeun ti ayeuna harta-harta aranjeun ku cara sedekah, infak jeung zakat. Wasumu syahrakum, sareng pek gera parwasa aranjeun kabeh di bulan anjeun aya Ramadana, tegasna bulan Ramadan. Bulan Ramadan teh dibahasakeunana oge bulan pikeun umat Kangjeng Nabi, sebab di bulan Ramadan umat Kangjeng Nabi bisa meraih pahala dengan sebanyak-banyakna, sareng Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala pikeun jalma-jalma anu daek ibadah di bulan Ramadan. Kama ruwiya an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, sakuma hadis anu diriwayatkeun ti Sayyidina Ikrimah nampi hadis ti Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya nyana Kangjeng Nabi parantos ngadawuh, Rajabun syahrullah, ari bulan Rajab eta bulan na Allah, wa Sya'banu syahri, sareng ari bulan Sya'ban eta bulan kaula saur Kangjeng Nabi, wa Ramadanu syahru ummati, sareng ari bulan Ramadan eta bulan napikeun umat kaula. Numata ketika dongkap bulan Ramadan, manfaatkeunlah semaksimal mungkin untuk melaksanakan berbagai ibadah supaya orang mendapatkan pahala anu maksimal di Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakedeung deui teu karasa ta bulan Ramadan teh Kang Anas, geus dipikiran panti ayeuna jang baju budak, jang bekal puasa, tu urang mah nu kitu bae pan kana peujit bae diuruskeunana teh, dipikirkeunana teh. Ya Allah, ya Rabb. Kuduna mati ayeuna teh geus ngabiasakeun beuteung urang diajak puasa Senin Kamis minimal, atawa puasa aya mubed 13, 14, 15 tiap bulan, supaya engke datang puasa teh geus terbiasa ngalaksanakeun puasa. Teu kaget nya kitu deui, biasakeun awak urang pake tahajud qiyamul lail 2 rakaat mah unggal peuting, supaya engke teu reuwas ketika diajak tarawih teh. Atuh metakan loba nu nyerah tarawih teh kitu, teu dilatih heula, teu pepanasan heula, ujug-ujug 20 rakaat kitu nya berat. Tapi lamun dilatih mah teh ayeuna awak urang insyaallah moal ripuh teuing. Wa hujju baita rabbikum,
sareng pegera laksanakeun ibadah haji pikeun jalma anu mampu ka mana hajina baita rabbikum ka baitullah ayil ka'batal musyarrafata tegasna ka Ka'bah anu mulia sing hade ulah ngalaksanakeun haji ka Eropa bisi engke mengkol rek ibadah haji kalakah ka India di akhir zaman mapan geus macem-macem aliran-aliran teh aya nu ngaku Islam tapi ibadah hajina ka Iran aya nu ngaku Islam tapi ibadah hajina ka Palestina ka mana ka India geus lieur nu matak di zaman ayeuna lamun bung ngaji geus mentak ka bawah arus ting ka mana bawah matak wayahna ngaraji deui ulah di kosongan majlis taklim ulah di jarauhan para ulama bisi kabawakeun aliran-aliran sesat kunaon sih nu matak Kangjeng Nabi marentahkeun salat zakat puasa sareng ibadah haji pikeun jalma nu mampu tadkhulu maka aranjeun bakal asup jannata ka surga rabbikum pangeran anjeun saha ari pangeran urang teh ayyalladzi rabbakum fi ni'matihi tegasna Allah anu ngatur anu ngurus ka urang kabehan dina nikmatna rek gede rek leutik nikmat anu dirasakeun ku urang sing yakin eta teh kabeh diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, mun urang tos ngalaksanakeun salat dengan sempurna nya kitu deui zakatna dikaluarkeun, puasana oge dilaksanakeun, nya kitu deui ibadah haji namun urang mampu di perjalananna dilaksanakeun dengan sempurna maka orang bakal asup ke surgana Allah bi ghairi hisabin dengan tanpa hisab ai bi ghairi munaqasatin fihi tegasna orang asup ke surga teh tanpa pemeriksaan anu detil dina pelebah asupna munaqasah teh berdebat urang teu kudu berdebat heula jeung para malaikat tentang amalan-amalan urang Istimewa lobating ditanya itu ditanya ieu asup bae ka surgana Allah tanpa hisab ya Allah pan eta teh harapan urang kabehan wa qauluhu tadkhulu maka ari cariosan Kanjeng Nabi tadkhulu jawabul amri eta teh jawab amar merupakan jawab amar atuh berarti sawae jalmana nu hayang asup surga tanpa hisab mau tidak mau kudu ngalaksanakeun parentah-parentah anu tadi salatna rapihkeun zakatna kaluarkeun puasana sampurnakeun nya kitu deui ibadah hajina bagi nu mampu ngalaksanakeun wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin ari salat teh eta tihangna agama ai asluhu wa as-suhu tegasna ari salat teh sebagai dasarna agama jeung pondasina agama nu matak jalma-jalma anu ngalaksanakeun ibadahna dengan sempurna mah pasti imanna bakal kokoh moal mudah kagoda moal mudah karayu ku ajakan-ajakan nafsu lumata ketika orang begitu mudahna terjerumus kana maksiat begitu mudah ngagogoreng batur begitu mudahna terjerumus kana judi online begitu mudahna disogok ku caleg hehehe slobata disogok ku caleg runtuh tak agama komod kiai cina masih kena bisa disogok caleg wah bahaya ya mah kiai salah satunya Kiai Wahyu jeung Kiai Idik jadi bi aing kebawakeun hayang teh kabitapan di aing ona mah da lain kiai ya Allah
can bareres jeung salat teh can ecrek salat teh masih kini bisa disogok ku caleg mah ieu mah geus can ecrek takbiratul ihram na jiga nanti teh mah kusabab salat merupakan tiangna agama pas salatu tahqiqun lil ubudiyyati maka salat oge merupakan perwujudan atau bukti anu nyata penghambaan seorang hamba. Mun aya jalma ngaku hamba Allah tapi taradaek salat bohong berarti naon sebabna pan eueuh buktina oge. Mun nyamah jadi hamba Allah, mun nyamah agama Islam pasti bakal aya buktina. Mana buktina? Eta nyaeta salat. Wa ada'u haqqir rububiyyati sareng ari salat teh merupakan pelaksanaan hak-hakna rububiyah, ngalaksanakeun hakna Allah. Wa jami'ul ibadati sareng ari salat teh merupakan kumpulan ibadah-ibadah kabeh kabawa dina ibadah salat, puasana kabawa dina salat. Dan sebabna apan batal lamun aya jelema barang daharkeun salat sarua jeung puasa. Nya kitu deui ibadah haji ge terangkum di dalam salat. Mana saruana antara ibadah haji jeung ibadah salat sama-sama menghadap Ka'bah. Wasailu ila tahqiqi sirriha sarengnya kitu di salat merupakan perantara atau penghantar untuk membuktikan rahasia penghambaan. Masya Allah, ieu mah bahasana geus luhur ieu. Kama afadahul aziziyu sakumaha nutus dicarioskeun ku Syekh Al-Azizi rahimahullahu ta'ala. Nah, kusabab salat teh tihangna agama, faman aqamaha maka saha jalma anu ngalaksanakeun salat faqad aqamad din maka sungguh eta si jalma tiatos menegakkan agama. Wa man tarakaha tapi sabalikna saha jalma nu ninggalkeun kana salat faqad hadamad din maka sungguh eta si jalma teh geus ngaruntuhkeun ngarobohkeun kana agama. Nu matak teu kudu hese capek neangan jalma nu ngahancurkeun Islam eta teh angan. Tatangga urang nu teu daek ngalaksanakeun salat eta lah nu ngahancurkeun Islam nu sabener-benerna. Atawa mun urang sorangan can beres ngalaksanakeun salatna masih keneh belang bentong tunjuk dari urang ternyata urang nu ngahancurkeun Islam teh geuningan. Naudzubillah min dzalik. Bidalil muhmalati lafad hadama eta ngagunakeun huruf dal anu henteu make titik. Naon maknana? Ai azalatu min aslihi tegesna ngaleungitkeun pondasi agama. Jadi jelas jalma nu ninggalkeun salat teh adalah jalma anu keur ngaruwag pondasi agama. Atuh di mana pondasina rajit nya bakal robohlah agamana. Naudzubillah min dzalik. Au bidzalil mu'jamati atawa lapad hadama teh zalna bisa oge make zal anu titikan. Dal gede cek urang mah. Hadama non hartina ai qata'ahu tegasna jalma anu mutuskeun kana agama. Berarti ketika orang ninggalkeun salat teh sarua jeung urang ninggalkeun agama Islam. Sarua jeung mutuskeun agama Islam, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nu matak sing hade salat mah salat kudu dilaksanakeun. Ulah sampai wani-wani ninggalkeun salat. Paqiwamuddini maka tegakna agama Islam laisa illa biha teu aya deui kecuali dengan cara ngalaksanakeun salat. Kama annal baita sakumaha bahwa ari bangunan rumah la yaqumu moal bisa berdiri kokoh eta imah teh illa ala umudihi kecuali
bisa kokoh eta imah teh lamun berdiri di atas tihang-tihang. Yuk urang salametkeun agama Islam, geus puguh di luar agama Islam apa boro-boro hayang ngaruwag Islam, hayang ngancurkeun Islam. Atuh urang sebagai umat Islam ulah sampai pemiluan ngaruwag Islam. Carana laksanakeun salat dengan sebaik-baikna, pelajari deui ilmu salat, kaji deui ilmu salat supaya urang bener-bener mantep ketika ngalaksanakeun salat. Ulah sampai orang salat dilaksanakeun berang peuting 5 kali tapi ternyata ibadah salat urang sia-sia teu ditarima ku Allah kusabab aya syarat atanapi rukun anu teu sampurna dilaksanakeun ku urang. Naudzubillah min dzalik. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala nampi ibadah wudu urang, nampi ibadah salat urang ti mimiti bacaanana, rukuna, sujudna, diukna, sareng kemudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala nyampurnakeun sagala kakurangan tina ibadah-ibadah anu dilaksanakeun ku urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.